Oke, sim kuring ayeuna aya di Garut gitu. Resep ka Garut teh sim kuring teh margi aya cai anu naon? Mata airnya. Kayak nu kumaha mata air teh nu turunan langsung tina gunung, herang ka cida. Kumaha cai aquanya. Bilih teu percanten hayo lang ninggalnya cai naon mata airna nya. Yah, berjalan nah. Mentak sim kuring resep amang kaya teh ka Garut teh. Margi di dia mah aya cai iya gitu mata air tuh ka dia guys jalan atau gimana cina alamatnya ya di lelesnya di leles nggak Kabupaten Garut tuh cai na kacida herangna tuh melewati jalan ka dia itu nang ninggalnya ya tes sok seueur ngunjung gitu di Kadungora daerah Garut sok naon andara bal konten dia malahan ngalacai oge di darieu gitu kanggo marinum teh teras majang ke dia hingga tos aribak tuh tos aribak nih jadi mau ngararunyung buah mau ngarojainya tuh sawah nang kacidang ngeplakna resep di dia tanya tak sempurna resep gitu mudik ke Garut teh kemarin tinggal pemandangan kacida endahna tuh tinggal tos seueur jalmi tuh nu ngarojai nu ngalaracai tuh tereh dugi guys tuh iya teh ke mata air tuh dia sok seueur pengunjungnya seueur wae gitu tadi teh tuh oh wah resepnya tadi dia bijilna cai teh tetap tidak herangna tuh nya biasa ketinggal keluargi tuh herang tuh cai galon teh mah teu kudu mareser ini mah ngarala we tuh mantapnya kurang cobi ninggal kapal itu ulang caankeun heula tah kitu nya ya lang ninggal kapal gitu tuh seueur ngunjung lagi warungnya tutup biasanya buka di dia teh tuh di arang ngojai tuh gratis dia ngojai kayak tuh tuh herang itu ngalala lauk baru udah gitu terusnya tuh Jang ngalah naon Jang? Ngalah naon? Kengeng teu? Hah? Ninggal? Seueur? Lauk naon? Wah, lauk hiu nya. Oh, ieu naon atuh? Ubur-ubur. Oh, ubur-ubur. Oh, bener. Bade digoreng? Hah? Tahu Sumedang? Tahu Sumedang? Oh, udang. Sekarang tahu Sumedang gitu. Kengeng Jang. Seueur ningan nya. Digoreng? Kamu digoreng? Hah? Di naon? Oh, di urak. Salanes. Oh, woi. Resepnya. Wah, resep enaknya. Biasanya sok seueur we di dia teh. Ngarojai teh tah. Enak keleresan penginten lebaran pertama nojo sakit duka tah tadi enjing masih kena seueur. Oh. Dia di kampung ternyata di Leles bukan nama. Teleponnya corenakan ya telepon. Oh, resep ngerojanya baru dak tuh. Herang keneh kieu cenah gitu. Nya katinggal kepala warga herang nanya resep tuh baru dak ulinan gratis aja gitu sawah kacidang ngeplakna tuh
semangat. Sakitu heulanya informasi teh simkuring aya di Leles Garutnya di mata air mana mah. Sirahna disebutna tadi dia mah. Tuh. Semangat teman-teman. Awas cang orai. Teu aya. Lauk naon? Hah? Lauk sapu? Lauk mang. Mana? Lauk emas. Bisa dijualnya lauk emas banyak. Lauk emas bisa dijual? Bisanya. Sabaraha gram? Kada buaya aya mah. Mah. Sok. Waduh. Eta mah buaya darat. Menang non. Ninggal. Wah. Naon eta lauk naon ngaranna? Belut. Bangkong. Lauk bangkong. Lauk bangkong. Jang terus aja jang. Ngajong deui. Mana baturnya mana? Teu aya. Sebenarnya herang kieu cenah gitu. Ini mah bisa langsung diminum bukan nama. Surga ini. Surga na dunia gitu. Aweuh surga di dunia. Surga mah di akhirat. Oh, ngararawajai resepnya. Sakitulah info teh simkuring. Mudah-mudahan bermanfaatnya info di dinten ayeuna. Sekian info di simkuringnya. Salam ti Leles Garut di Sirahna tobroskeun. Sip.